Basri kehujanan keanginan di puncak gunung Antaya harapan leles Hasan Basri bari wawartosan aduh babadu abdi gerak tulungan anteng kunyuk barok cuek tepaduli rasakan kusia etakanya nyerita mahana maka tenurut ka kami milu kana agama nganut majusi kaca rioskeun di tengah puncak gunung Hasan kokoronan ingat ka indung sakan bakal maot di ieu gunung Iwan doa ti ibu nu bisa nulung domong I Gusti nang tayungan ka abdi sing netepkeun kana iman Islam abdi mun sakirana teu aya umur deui sing di husnul khotimah keun maot abdi teras Hasan ngoronan kapaliwetan nguatkeun tanaga anu tos tetahan barang telami Hasan kokoronangan ningali lapangan anu luas pisan Hasan kagetna ieu seueur karang ngajaran tuluy di lapangan lega pisan barang dicaketan oreng lain karang horeng tangkorak manusia seueur pisan cekasan meureun ieu teh dulur abdi nu leungit teh lamun sababna teu pasti hampir 100 pamuda nu laleungit meureun jadi tumbal kibarom nu licik Hasan iseng tangkorak teh jeung hitungan geuning aya 88 meureun abdi nu ka 100 cekasan haram jada kibarom teh jahat pisan horeng kibarom tukang mawaan jalma sabulan sakali ka gunung Megana bangana kibarom jeung kasaktiana menang hasil timuja ka gunung Mega pamen ta eta jurigna gunung Mega sabulan sakali pamawakeun jalma ngaku dumawan jalma nu beragama Islam pamen ta jurig gunung Megana teras Hasan ngadoakeun aduh Gusti ampura dosana dulur-dulur abdi sabisa macakeun ayat suci ayat Quran dibaca ku Hasan Basri Hasan ngoronan kana kakayuan doi doakeun sabab geus tetahan teras Hasan luncat muragkeun sorangan tilu hur gunung Mega kokole marancek eta riwayat nama Hasan
Basri kurang lewi menan sapoe sawengi napi rag-rag kahandapna Hasan Basri jabur kalau setengah tilu wengi Hasan di tengah laut engap-engapang saka dapdai ge ilang kasadaran toro jol pitulung Gusti anu Rahman ombak ageng kasisi nyeret se Hasan barang Hasan atos di sisi sagara Hasan teeling ilang kasadarana cepil getihan rarajet anggoana mani waas pisan lamun ningalina menang lima poe lima peting Hasan teeling pingsan di pesisir lautan terasa Hasan sadar langsung sesebutan salat dan syukur atas ditentayungan